ali sayyidina Muhammad. Kangjeng Rasul teh kantos nyarios Fatimah ka dieu aya naon ya Rasulullah ka Kangjeng Rasul mah putra istri saha bae teu nyebutkeun Muhammad ai lain Jibril mah ya Rasulullah ka dieu Fatimah aya naon ya Rasulullah maneh nyaho tah henteu aya hiji awewe ahli sorga hebat amat. Di mana ya Rasulullah? Ti dieu lurus di ditu aya pengkolan ka kenca, mengkol ka kenca. Aya 3 imah hiji, 2 3 tah didinya aya penghunina awewe eta ahli sorga. Ya Allah, geus dijelaskeun ku Kangjeng Rasul penghunina ahli sorga. Cek Siti Fatimah, hayang geura isuk amat, geus manggihan eta awewe. Dek ditanya saha ngaranna kahiji, nomor kadua na pagaweana naon? Pan ieu nu nyarios ka Kangjeng Rasul. Di dieu ge sok kitu cek Haji Agus Salib di dieu lempeng belok kanan aya jahe. Emang kitu bae nya mah teu di mana. Teu masalah, emang kelasna di jahe meureun. Tah, isukna isuk Siti Fatimah masyaallah geus teu kuat langsung berangkat. Lurus belok kiri ayat 3 imah hiji 2 3 ieu wah salah langsung Siti Fatimah salam assalamualaikum dibuka waalaikumsalam Masya Allah cek eta awewe ieu mah Fatimah sumuhun isuk-isuk boga tamu putri Rasul bungahna luar biasa uhud luhuran hate simkuring gunung aya di dieu gedean hate simkuring bunga geus teu aya ukuranana kata tamuan ku putri Rasul aya naon di Fatimah cek Siti Fatimah henteu aya nanaon simkuring mah hayang ngobrol bae biasa teu ngobrol sumuhun lamun ngobrol hampura meureun moal kabisa ayeuna cek si Fatimah kunaon nih Bang Siti Fatimah make teu bisa dantaran simkuring mah lamun ngobrol kudu bebeja geula ka salaki sedengkeun salaki kuari keur ka ladang jadi kula mah teu wani ngobrol jeung saha bae lamun can bebeja ka salaki percis di solok jengkol percis awewe di solok jengkol kitu kan Haji pan seuri bangun henteu ya Allah cek Siti Fatimah mulai siga nya ieu mah hebat pisan kieu atuh isuk atuh abdi ka dieu rek ngobrolnya mangga isuk jam sabaraha Fatimah kitu jam sakieu keneh jam 8 mohon ka abdi wawarsos kacaroge balik Siti Fatimah hayang geura isukna bener kadinya di ngan Siti Fatimah mawa Sidina Husain di ais assalamualaikum waalaikumsalam Fatimahnya mohon bade ngobrol teh kan mun abdi parantos laporan ka salaki alhamdulillah salaki ngijinan ai ngobrol jeung Fatimah mah ngan teu bebeja sugan teh moal mawa anak moal mawa Sidina Husain kuring teu bebeja ka salaki bahwa anjeun ka dieuna rek mawa anak moal jadiah poe ieu masyaallah indah amat eta lamun disolok jengkol aya nu kos kitu tatangga datang kadinya ulah ka dieu sebab ulah ieu encan bebeja ka salaki belah dieu datang ke heula sebab can bebeja ka salaki mantep tah lamun kos kitu moal aya kacurigaan urang mah salaki ge kadar ieu ka dieu geura ayeuna berjamaah yeuh nonton TV geura tuh istiqomah urang ieu isuk bae atulah kula ka dieu deui jeung sakieu ngan moal mawa anak sok kacaritakeun ka 3 poena datanglah Siti Fatimah kadinya langsung dibawa ka jero rek ngobrol naon cek Siti Fatimah cek eta awewe simkuring rek naros ari anjeun saha nami abdi nami abdi Siti Mutiah sumuhun ikitu aya naon kataji ieu ku ucapan Kangjeng Rasul 3 dinten kapangkar aya naon saur Kangjeng Rasul Fatimah
anjeun terang henteu aya hiji awewe ahli surga ti dieu lurus belok kiri katilu imahna tah ieu anjeun ceurik banehanana bener Kanjeng Rasul nyarioskeun bahwa simkuring teh ahli surga sumuhun tah ieu mah nu rek ditaroskeun teh cek Siti Fatimah boga pagawean naon coba mun salat kos kumaha bentuk salatna mun puasa sabaraha poe samingguna atawa sabulanna mun maca Quran tamat sabaraha poe Quran teh coba sugan kusim kuring katuturkeun cek Siti Mutiah Fatimah ai kudu hayang nyaho masim kuring mah salat ngan sapardu-parduna tara make sunah fardu we hungkul qobliyah henteu ba'diyah henteu akur teh manjing urang salat jengkol kikituanana mah bener pas cek Siti Fatimah jatuh patibah hebat aya sakitu ke puasa ai puasa mah salian bulan Ramadan mah atuh simkuring mah henteu sugan Senin Kemis henteu aya nu mantak henteu naon lantaran salaki beurang sok noel simkuring mah nangkarak we gawe teh eta ge aku deui urang sok jengkol malah nangkarak jeung nangkum sok jengkol mah tambahna dua tahajud nyaho ngaran teu nyaho rupa simkuring mah tahajud haju pagawean naon di sedekah sugan sedekah di mana atuh Fatimah imah gerek rubuh kieu boro-boro sedekah jang batur jang sorangan ge saaya-aya haju ibadah naon atuh dipikeun ka Kanjeng Rasul teh nyarioskeun ahli surga cek Siti Mutiah yu urang ka kamar boa ieu tah aya naon yuk urang ka kamar di jero kamar aya meja leutik siga kieu eusina aya 3 rupa nomor kahiji anduk leutik nomor kadua na kipas hiit nomor katiluna hoe sameter panjang cek Siti Fatimah ai ieu naon Mutiah ieu teh paranti digawe simkuring digawe naon ieu anduk sok digunakeun di mana salaki mantas di pasar mantas di ladang ulah waka nincakeun ngalengkahkeun suku ka jero imah lamun kesangna ku simkuring encan dielapan make anduk ieu masyaallah mun aya di Solok Jengkol men teh hiji ulah di ka mana teh eta ucana naon disebut boro-boro kumaha sih bangun eueuh teh kitu ya Allah ya Rabb ieu hihit didinya engke salaki lamun geus diusapan make anduk leutik kesangna bangun geus reda kusim kuring langsung dibawa ka jero dicalikeun di kursi bari ditawaran hayang nginum cai naon kakak besi panas tiis kopi susu apa rek susu kul aya tungtungan tadi awewe hebat eta Masya Allah tidinya kumaha mun geus dibere cai sakumaha kahayang kipas wari nu digunakeun di hidang satungtungnya na encan nyebut entos terus bae simkuring mah ngahihidangna terus dipas ya Allah ya Rabbi cek Siti Fatimah boro-boro batur simkuring ge putri Rasul teu pernah kos kitu ku hebat-hebat teuing Mutiah ai ieu hoe jang naon ieu hoe mah kieu digunakeunana ieu hoe teh ba'da salat isya beres salat isya simkuring bersolek geus teu make jeroan deui kutang geus teu dipake sempak geus teu dipake baju ala Saudi Arabia anu model sipon teh ngagenclang ge mun putih mun dideung cara orang Solok Jengkol mah wallahu a'lam tah tidinya simkuring ngahareup ka salaki bari mawa hoe kakak ieu hoe pangnyepengkeun gunakeun ku kakak pake ngahajaran simkuring pake meupehan simkuring besi ti mimiti hudang datang ka ayeuna rek sare andai kata simkuring boga ucap anu teu ngeunah ka kakak boga tingkah anu teu endah di mata kakak andai kata ku kakak digerokeun di titah kuring mungkin bae meureun ngahaja atawa teu ngadenge henteu nembalan ka kakak ieu tah jadi dosa nah ieu mah tina ucap pagawean jeung tingkah besi jadi dosa daripada disiksa jagat
di jahanam ku malaikat maning ayeuna bae dianggeuskeun memeh ulah maut tak ieu tak kowe mah aya jadi kitu jadi